Lagu ngalagu atuh. So, lagunya naon keur viral teh? Aisyah. Teh indung urang. Apa atuh? Saha apal Aisyah? Saha? Heeh. Sia mah geuna. Atuh batur ngaraji ukur bikin ke pantau lawang pantau masjid atuh apa? Sok kudu lagukeun. Oh. Mulia indah cantik berseri. Kulit putih bersih merah di tubuhnya Aisyah putri Abu Bakar istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Cinta Nabi menjadi bekasmu. Bila marah Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Atau pencetus sorangan. Aisyah. Manisnya cintamu dengan Nabi. Baginda kau pernah lari-lari. Aisyah. Hingga Aduh, Aisyah. di samping Orang kidul, Aisyah. Sirah kasih cintamu. Aduh, Aisyah. Benci jadi Aisyah. Orang kidul teh pindah hati Garut. Sejak Aisyah Humairah. Aisyah, alah. Rasul sayang kasih Rasul cinta. Cik lagi nyanyi. Adanya sih kanu. Iya sih kanu aya pikiran gua. Urat kot. Si kanu keur ieu gitu keur Mana mah jika nu keur boga awewe ngaranna Aisyah terus mana cing anu nyarita ieu. Henteu lain gitu. Jadi kumaha urang teh keur ngaliwat rek ka warung teh nya aya pindahan cenah ti Garut. Ngaranna teh Aisyah. Aisyah. Terus saha atuh? Neng gitu di goruan. Heeh eta teh nu blok K lain. anyar Wah, anyar. Heeh, ngaran teh Neng Aisyah Robiah teh. Aisyah Robiah. Heeh, ngan sok di neng. Oh. Ada apa teh? Bobo paling lain bieu nya. Lain ngalagu Aisyah nanti kok pangtarik. Oh, atak tarik ka Aisyah. Iya masih udah nyamper ulin. Lain. Aisyah. Ada saking ku semangat tuh Aisyah mah. Lain itu jadi cinta pandangan pertama itu. Heeh. Kurang rek ka warung. Terus Ditanya tuh. Henteu ditanya mah kan si Neng Aisyah teh ngaliwat. Urang teh kieu tah. Anjir. Kalau mau enggak bisa. Ngelo. Ngeri. Si Neng Aisyah udah blok ka. tetapan maneh teh terkunci pada satu tujuan nya Ke tukang warung ge, "Jang, meser naon?" Padahal ku indung mah dititah naon cik. Tah meuli minyak. Ayo urang ka warung. Ser Malkis 2. Ayo ke pohon aslina. maneh sakit selain sakit ku sakit ku cinta pada pandangan pertama Jadi di titah nama meuli minyak, karena meuli Malkis. Katan ka imah, "Jang, mana minyak teh?" "Ieu." Astagfirullah, Malkis. Tah Malkis. Sebenarnya hari ku cinta. Lain mah eta panuanya. Aisyah. Tinggal ikut kamu. Kan urang mah euy. Aduh inah. Tapi urang mah edut lain merendahkan mana rada pesimis euy. Pehebus kumaha? Tidak geulis kitu atuh. Urang mah. Tapi urang mah tetep aing ngadukung mah kudu urang seperti Lain. Manya ka babaturan ngali mah cik tuh. cik ngali mana diasupkan Ah, bae. maneh sebenarnya percaya kasih eta loba di luaran sana laki-laki yang membahagiakan dia maneh juga kieu mau mampu dut upah tah penampilan maneh teh urang mah da ngadukung ka maneh anggar sok tapi aslina ieu mah Urang bentuk mah kalau support mah we. ka Aisyah teh. Aduh, berjuang pisan. iya penampilan tah dan nomor Minimal hiji mah ayeuna mah cuma pengcan jauh sok minimal ulah diasupkeun keluarkeun bajuna. Kieu Terus udah ajak kenalan lah tepangkeun nabi cik aing sedihnya sebagai lelaki tah sampeun laki mah yen tong minta geuningan jing sabeutkeun cing natungna cing urang cing cing natungna teh mana cing. Bila goreng kali ku si Farhan atuh tingali. Tah pan. Sumut aing mah sengit punya sengit geus jika ditu buru. Ya, atuh mending urang ah.
Teulah da. Keburu jauh. Udah jauh harus Jauh, sia. Mana we kitu we? Sia, can bukan nama saya yang kaimah. Segini bener. Jiji buru bisa. Ih, Udah we. udah ciburu. Mah ngomong. Neng, bade ka mana? Lihat. Pentas bare masukan aturan teh aduh aing Neng, bade ka mana? Bicara wae gitu. kenalan kita Kenalan depan ke abi saha ngaran mah teh? Oh, deui. Stephen Stephen. Ulah, buru Oh, jujur. udah. Prayudis rek ade. Mending breng ngaran maneh. sama Tahu tradisional di mana teh Aldi we rada kagak. oh teh kagak sesuai jeung mulut aing kasep kieu Kan bae atuh. Ini mah ngaran-ngaran halus atuh. kita cuma juga walede dia Habis bae. teh Di mah tepakan nami abi Aldi neng saha jenengan teh gitu. Kan dia Enggak, eh. sopan. sok kelang Jig lah baik. Baik mah kita euikeun. Tapi curiga bener ketempo hayang mah teh pisan. Hayang pisan tah mah. Tapi ge tarik bisa atau Jeung Aisyah hungkul. Saya tuh masih kedua, nyanyi oke man. kumaha aduh pite naon di pokok aing tadi teh kenakeun nami aa duh daerah langsung bae lah pura-pura labuh we Aku naon? to tepuna naon biasa ieu ieu tadi bade biasa lah di Viwara ngomong bade ka mana Teu ieu nuju bade ka Payun milarian angkot. oh nuju ngantesan angkot Nuhun oh bade ka mana Neng? bade ka Payun. oh biar teh calik kala juga Nuhun mah. Gap. Semangat cari kala hari neng teh tinggal di dia teh Nuhun pindahan di mana tinggal Sanes abi mah di Bandung. di Bandung na paling mana Daerah Buah Batu abi mah. nemean tos seberapa sih nemean Nembean. tuh kerap hujan teh kenapa tuhnya nyenak kala iya sekantenan neng ngantesan angkot kan wika rencana kenapnya hujan. Oh, hujan mah tapi nah dia ge aing. Hujan? Kumaha ini? Kasih neng Elsa, bernungan angkot, ojek. Hujan. Oh, ame katilai we. Gila, Oh iya. Oh, udah gagah. gila perjuangan. Ayo romantis tak. Ade. Siap, doakeun nah. Siap. Ayo kopi-kopi gue. Lain bener cetanya ada yang kadaeng bener usaha ge. Turutan segung mah teh jomblo wae kitu. Lah, Agus, tunggu ka mana teh boga anggota kumpul. Halo. Oke, Payun. Bennya lami neng dia dah. Hujan kan. Duh payung lagi kieu ya nya. Penting mah kehujanannya. Ai ngomong-ngomongnya neng teh di Bandung sareng di dia di kampung Citramas teh bertahan di mana gitu ramai di mana Nya ari betah mah rame mah nya. Duanan lagi rame lah pasti tapi nya ari nyarios betah mah nya betahan di dieu. oh harus ai
di Bandung samin teh sih kegiatannya seperti di Kampung Cikraman. Ya beda Beda. Ramai di mana kegiatannya di Bandung sendiri? nya ari kegiatan mas sami lah rame mah nya ari sawer abi pribadi gitu nya rame di dieu. Ramai ini. Ari Aa asli orang dieu. Oh, mohon. Ama tos lami di dia mang tahun-tahun. Tos oh iya nya neng mah tacan terang ya jalan ka ditu ka dieu nya. Acan. Oh, tacan. Biasa tuh gua di tepangkeun jalan ieu jalan ieu. Oh, puntennya neng jadi seueur naraskeun pros wartawan kieu. Ieu mah terakhir hoyong terang nami neng teh. Aisyah Roni. Aisyah Roni. Nami ama Aldi, Praidis Renaldi dipanggil mah Aldi Babias. Muna. Kela masalah jalan ka itu ka dieu mah engke ku adi pasean terang beli neng nyasab gitu. Jadi mun neng nyasab pokona mah aya we kitu. Duh geuning teu aya wae geuning neng engkot teh bade diajakkeun wae ku Wios we sakedap deui ge dugi meureun menuju di jalan. Oh. Di payunnya itu terus dongkap. Oh, Punten ya. Mohon. Punten dah. Hati-hati jalanannya. Nuhun lah. Mohon. Cigar dijemput lalaki. Aduh. Wah, palingan pulang gitu temu. Aduhnya payung lagi jadi gitu. Kudu support mah orang sebagai balat itu mau yakin dulu. Mau balik udah temu. Ya. Wah, Jak. Dia udah geus hujan cing telepon-telepon gitu. Telepon. Cing, kata dia cing. Kumaha bieu teh kumaha? Sukses nyarita. Sukses cing sia. Jadi emosi sih agak sih. Wah, tadi di situ bahagia. Aisyah. Kumaha cing nyarita teh nu bener. Lain dia orang nih yang ting dia mau di laki bener. Ya mah orang-orang berpikiran positif teh buat teh lanceukna teh tukang ojek, buat tukang grab eta teh. Tukang lain ya tukang ojek ge nama. Gaya kitu helm lagi dipamasangkeun. Aya nama aya tukang tahu make tigar ge maneh tuh ka. Lain masa tukang tahu make tigar ieu mah helm. Tah, helm dipakeun kita. Batir-batir urang teh kudu nyupport. Mikirna Positif udah tinggal urang geus Payungan ya. Keur hujan di payungan. Urang mah naon tuh keur modal payung butut rewon deui. Oh, sok wae ngacau. Minjamnya. Banyak Itu sadar diri. Tapi urang teh ulah jeung serikeun emang. Urang halus muji lah kakak hayang nama perjuangan namanya urang teh Biraku da sebelum janur kuning melengkung
Tah tua aku mah. Oh, Tapi kieu prinsip urang ya sebagai lalakinya maneh kudu nyari tahu heula eta lalaki teh saha, kabogohna lain. Maneh ulah wakan nyokot kesimpulan bahwa eta teh kabogohna. Udah kumaha mana saking kunya ama tuh. Tah justru Enak eta sok nu ngarusak. anunya ama ningali awe bawa jeung saha teh bawana teh anjing. Tapi urang teh kudu Coba tapayun urang pan cepet utang oge semayun, atuh. Dari nyaho. Geus minta nomorna can. Eta nu intina teh lain temu HP. Cas di mah lobet. Buah mana mah HP gitu poga. Aya HP. Oh karek menang meuli kamarinya. Tugan aing geus minang euy nomor-nomorna wae teh maneh tadi lila. Aing teh. Kenalan mah geus kenalan. Geus kenalan. Nah, ngaranna. Tadi teh Neng Aisyah Roni. Berarti salah Aisyah Robiah teh. Kata ya Aisyah Roni. Tiga rukun ya. Aing. Coto ijo. Di Bandung. Paingan orang Bandung. Urat itu orang Bandung mah. Orang Bandung kudu mutih. Kudu mutih. Asli aing mah. Jalan putih naon. Ninja bodas. Beli bodas. Beungeut ki kudu bodas. Kayak anu kieu anjing. Kan bae. Bae. Lanjut we lalaki mah. Urang mah boga Gusti Allah. Tapi Nah, aing urang salah ku jelema geus ditakdirkeun adut kudu usaha ikhtiar aing mah nih. Jeung doa. Jeung doa. Tah, ulah mah doa we ya Allah tapi ngajedaug di iman. Tek naon atuh iman nih sok. Bener. Mau aya hasilna. Geus enak mah mandi mana teh. Skincare mah bisa mah. kudu kudu gagah heula anunya. Karek sih. Jeung beureum lagi kudu burinyai pisan. Da eta mah siga kapoe nya. Siapa yang suka nutrek? Iya. Coba. Hasil ke boleh. Kone. Pajarep ka boleh jadi. Tapi kela ya. Naon ya? Sih mah kieu ge kawinna mah gede gung. Sok Maneh maneh. sauceret juga gagap. Kalau geus wanina urang mengakui gitu langsung disampeurkeun awewe. Ada orang mah saking kunya bogo. Nah, tak kieu geus eta namanya ulah ka ditu ka dieu. Lila buru hujan deui. Di mana teh? Di mana teh pan di blok K pan? Loka nomor berapa? Nomor 14. Deui kita minta apa kan dirinya nu kalah. Mana ka imana? Ke jam 5. Can nanyokon di mana man tuh. Bae deui doi. Deui lah. Jam 5 ka imana? Teang. Kan Bima ukur ka hareup hungkul, pasti ke balik deui. Jus jam 5 mah kepentingan. Moal sore Itu mah sore. Oh, kasorean bisa. moal. Mana ngecek hungkul gitu. Mun amun kasorean meni alasan ka babehna pa urang sakatuna salat. Tuh, keburu hujan tinggalinya. Pernah main mana mandi salat we. Dahar balik ke jam 5 cek ai mana bener teh. Tuh purangkeun payung sia teh. Kumaha payung CS hirup. Ai kesel atuh bapak babetkeun. Bae laku payung.